Aing mah keur parusing mat kakolot aing. Nah mah bisa kitu. Abah maneh jeung umi maneh teh panyaan ka maneh. Terus saya masalah naon kitu? Teuing pusing ngebahas nage. Nah, gitu we. Sok ngomong we terbuka ka urang. Yo, matnya urang ek teu pusing kumaha coba. Unggal poe si umi papasean wae jeung abah. Hah? Terus? Nya kitu we mat. Har, biasa masalah kiriditan. Aya wae nya. Heuh nya eta. Hah? Emangnya nih maneh sok ngiridit naon wae kitu? Hah? Ngiridit naon? Rupa-rupa, kadang baju, gamis, pakaian, segala rupa. Unggal aya tukang kiriditan pasti nganyuk. Kebiasaan ibu-ibu. Kumanya. Kunaon sih ibu-ibu teh menang resep gitu nyak anyukna teh ih teu ngarti. Bari sok tara bebeja dikasalakeun teh. Tapi lain kolot maneh hungkul seretan. Ih hampir kabeh kararitu. Sugannya. Jadi lamun aya tukang kiriditan datang ka imah lamun teu ngiridit teh bangunna teh awakna teh ararateun siga tali gata kitu meureun nya. Jadi teu mikirkeun salakina neangan duit teh kumaha. Lain ge ibu-ibu lah. Nya. Hampir unggap we baseana. Tapi ini geus pahadean can. Ari sia kunaon namun unyak anyuk sok tara bebeja ka aing ha? Lah percuma bebeja ka abah mah moal ngijinan. Jadi sia rek kitu wae unggal poe moal ngahargaan ka dewek. Aya teh abah. Sia teh gamis teh itu geus tilu setel ayeuna geus nganyuk deui ya. Sia teh teu mikirkeun ka aing anu neangan duitna. Bae, teu peduli. Pokona mah nu neangan duit mah urusan abah eta mah. Ari sia lamun kitu pagawean teh unggal poe aya ha. Sia teh ulah sok ruang riung jeung batur geura ha. Sia teh ulah sok kabawa sakaba-kaba ku batur ieu.